Di samping eta haram ayana lukisan kan haram. Haram. Kanjeng Nabi ngaharamkeun ka jelema nu ngalukis. Sebab lukisan hewan maksudna taswirul hayawan haram. Menggambar hewan haram. Engke di akhirat hewan-hewan eta urang dikanarakakeun nu ngagambarna hewan eta dibere nafas ku Gusti Allah. Nu ku urang digambar teh ayam, kuda. Naon we? Eta teh dibere nafas, can eta dibere nafas, jatuhkeun ka neraka titah nyiksa nu ngagambarna. Masya Allah, dek kumaha? Masya Allah. Ye, beres caritakeun hewan-hewan anu diharamkeun sakumaha kamari. Turunlah ayat al-yawma yajzal ladzina kafaru. Saat eta kafir musyrikin pergerakan Islam anu luar biasa dipimpin langsung ku Kanjeng Nabi urang di backing ku sahabat anu luar biasa cemerlangna Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anu berikut sahabat-sahabat anu lain sangat tangguh menghadapi kafir-kafir. Siap, ekonominya jalan, budayanya benar-benar sangat Islami. Kafir kelabakan dulu pergerakan muslimin dan mukminin seperti itu. Perasaan hampa kafir teh berdaya di hareupeun mukminin saat eta. Lantaran sholat terpimpin anu luar biasa. Perekonomian rame di pasar secara perekonomian Islam. Jelema-jelema nu fakir miskin terangkat ku sedekah zakat dan jelema-jelema kaya. Encan sedekah sunahna. Pertalian jeung hubungan sesama keluarga, sesama tetangga, sesama karib jeung muslimin mukminin luar biasa. Efek kafirin musyrikin teh untuk mengalahkan mukminin efek. Mantapnya ada ye lamun gerakan mukminin hebat teh hayang hancurkeun kumaha carana. Tah ieu teh teu kajauhan kehesean marihanana Mekah geus bongkar dengan ayat idza jaa nasrullahi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Idza jaa nasrullah di mana geus datang pitulung Allah. Wal fath jeung kemenangan-kemenangan. Mekah bongkar. Wa ra'aitan nasa anjin bakal deuleu manusia yadkhuluna fi dinillah arasup ke agama Allah afwaja rombongan-rombongan. Terkatakan jelema nu arasup Islam setelah bongkar na Mekah. Kucar kafir teh geus puguh badina sangat solid. Mekah deui kuari luar biasa. Yaman anu ku Kanjeng Nabi dijelaskeun al-imanu Yaman. Iran anu ku Kanjeng Nabi dijelaskeun landai kata agama aya di gunung la zahaba. Niscaya urang Iran mah bakal lompat ka gunung neangan agama. Batur tepatnya kurang Iran mah Paris namun dina muslimah Persia. Iran dijelaskan tak eta teh dijelaskan ku Kanjeng Nabi andai kata agama aya di luhur gunung niscaya la zahaba rajulun wakila la zahaba wa qala Kanjeng Nabi abnaul Paris anak-anak Persia dan anak Iran berangkat menuju luhur gunung untuk mencari agama kuat-kuatna. Kesariung Kanjeng Nabi Islam andai kata agama min wara'in nasri aya tukangan bengawan anu gede bahkan aya dina luhureun gunung cicing we Kanjeng Nabi cicing ka sahabat kunaon cicing ya Rasulullah aya jelmana di dieu saha dicekal ke Kanjeng Nabi haza Salman al-Farisi. Salman Farisi teh Salman urang negara Faris itu versi Persia Iran. Tak Salman al-Farisi teh urang Iran. Mantap paingan gagah. Deuleu dina Bukhari, deuleu dina Muslim. Nama boga tetangger Salman al-Farisi urang Iran. Allah nu teu nyaho urang mun maca Bukhari, mun maca Muslim, Sunan Abi Daud, Ibnu Majah,
ayah Salman Al-Farisi nu pernah boga wawasan luar biasa ketika perang Honda nyana nu boga wawasan nyeun Paris. Ya Rasulullah kula boga ide nyeun Paris gali didinya supaya teh musyrikin datang ka dieu kafirin datang ka dieu lagi jebur ka Paris. Ayo kula nu ngalaksanakeun siap Kanjeng Nabi ge milu kana aturan Salman Al-Farisi. Nyeun Paris dirinya tatah wawasan orang Iran saat eta bisa dilaksanakan ku Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kuari lain lalaga ada Iran dipake ka tenggang jeung pake kasieun ku Amerika. Sieun kuari ka Iran. Sieun lain lalagaan. Orang Indonesia mah kuari kan ngageter-geter mun ngadenge air Amerika ada. Awas ya di embargo ku Amerika. Indonesia. Tapi Iran mah justru langkangan. Kapan kita perang dengan Amerika? Masya Allah, kata iman luar biasa. Kesianan karena pae, rakyat kami telah dididik sejak di SD untuk jihad fisabilillah. Nggak kumaha coba Irak dan Iran teh paling ditakuti. Amerika, Inggris, Prancis ngomongnya nah, kami perang dengan mana saja siap. Tak tentara nak asal jangan dibawa ke Irak aja. Karena memang sadis luar biasa di Irak. Dan dibunuhnya di Omehela. Di Omehela di Irak memang kumaha gitu. Orang mah teh nyawa tapi ulin teh dikupasi terang. Teh nyahoana naon. Sebenarnya geus kenal seperti eta. Kami perang mana saja siap. Dengan negara mana siap kami. Yang satu saja jangan dibawa ke Irak. Ulahnya memeh datang geus gageter ti heula. Ada kumaha perang tuh. Ya sieun ka Irak jeung Iran mah lain lalagaan duan karena eta masing hade lain lalagaan moal mundur saeutik-eutik acan ngalawan sahabat disebutkan adi kuasa adi daya di mata orang Iran jeung Irak jadi lepas gitu teh urang kuari ngadenge Irak engan di Amerika aduh hati-hati jangan sampai dia embargo nanti kita nggak makan ya udah kita mau bertekuk lutut saja di sana. Dengan Amerika jangan sampai dulu. Memang itu yang apa? Orang mengasalah sih enggak ada. Tidak sekali nyali melawan kafir-kafir. Tapi Iran, masya Allah. Saat konferensi senjata di Amerika, Najib selamat. Yang Anda takutkan ialah Osama bin Laden justru sekarang dan saat ini ada di Amerika. Amerika, yang penting itu. Ini Amerika kita. Kuari kerja kan. Nah, di Irak kuari tentara Amerika kerdi ome bahkan katanya tambah lagi. Negara kami tidak akan ada konferensi-konferensian dan tidak akan dibentuk sebelum Amerika hengkang dari sini atau mati semua. Cak orang iya. Jangan ditanyakan Saddam di mana. Satu saat akan muncul kembali Saddam. Aduh, Amerika bingung. Ya tak batu mau orangnya atau ngomong gitu nyawa paling ngomong itu pokoknya ngomong bagiannya nama. Ya kan tangan karena awas hati-hati. Saddam satu saat akan muncul kembali. Tuh, Osama bin Laden justru sekarang ada di Amerika. Tambah lagi ke sana, ke Afghanistan untuk mencari Osama bin Laden. Justru Osama ada di Amerika. Kirinya dan tandanya, bom, bakal ngetibur. Jadi buat kuali di rakitan bom mesti tunduk di sektor-sektor terpenting di Amerika. Di bejaan di kepemerintahan. Sudut ada bom, kira-kira akan sekian kekuatannya. Diperiksa, bener ayah. Siapa ini? Saya Osama bin Laden. Siapa namanya? Kuat coba. Ya Allah, ya Rabbi. Saat orang Indonesia, orang Thailand, orang Malaysia, yakni Asia Tenggara kadia ngegeter-geter menghadapi Amerika, justru di Persia, justru di Timur Tengah, mah nang tangan. Masya Allah, azim. Ialah lawanan manusia, ku Allah. Memang diciptakan oleh orang Irak dan orang Iran seperti itu. Mau mundur seetik-etik aja. Apapun julukannya adik kuasa, dan sahabat pokoknya mau mundur seetik-etik aja. Ditantang. Dan Iran kami semoga senjata nuklir, nu bakal padahal jawabannya henteu. Ngan ngomong gitu bae, lamun geus dikenut dipencet sampai ke Amerika.
Teliti ku Amerika aja. Oh, ceknya. Pokoknya ngomong baik mah. Tangan kira-kira kan. Tapi kan khawatir ya, buat ya bagus. Lantaran senjata nu sakit lobana nu di Irak teh dipergunakan saeutik-eutikacan sampai saat ieu teh pernah dipergunakan di mana disimpen teh ya orang Amerika kurang kumaha deteksina walah intelijen luar biasa ieu mah boro-boro dipergunakan di tendeuna ge kuari teh nyaho di mana eta pamene perang mah di shooting center inilah senjata nu dipake senjata peletokan kabeh. Bingung Amerika eta senjata jang naon jeung di mana teh nyaho datang ke kuari Masya Allah mendak nyana sieun atau ngomong deui Pak Irak ini belum seberapa perang ini belum seberapa sebab senjata kami belum dipergunakan emang bener eta taktiknya kok sekarang itu bingung mah datar Abu Nawas di ditu mah 1001 malam Irak datang ke kuari eta dikira dipergunakan jang naon ditanya deh, berkanya si minggu-minggu itu dasar berita Irak. Begitu dipertanyakan, itu penyimpanan senjata di mana? Itu ada di bawah naungan Saddam Hussein, disitulah ada senjata, di situ ada Saddam Hussein. Kalau itu Saddam Hussein belum mati, wallahu alam yang jelas dia sedang memperbaiki senjata-senjata. Jebat, jadi kiri urusan. Allah, ini berita minggu ini Irak. Jeung Iran pohara di mata Amerika, geter-geter Amerika. Masya Allah. Des, orang ulah mikiran gitu, nu penting menyenan Alfamart, Indomaret, orang mangget pokokna mah lah, kabelit ke hutang, pokokna mah jebur ka neraka jahanam mungkin. Ih, kumaha? Salman Al-Farisi, Iran, Masya Allah. Nah, Kangjeng Nabi Gespugu Kanjeng Nabi dipakai kasegan sahabat-sahabat seluruh mukminin mukminat muslimin muslimat saat eta ia dipakai kasihan ku kafirin jeung musyrikin lantaran kebersatuanana kesolidanana perang kapan saja di mana saja seperang mundur ketika menang jaya agama kalah surga beus eta urang hayang boga positif eta jasa kata jasa tak orang yang bawa ke situ baru perang ngaji ngalawan ngabetan kata jasa. Aduh, Gusti Allah, Masya Allah. Nah, lantaran buka perasaan itu turun ayat melalui malaikat Jibril alaihi salam ngabejakeun. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم dina poe khususna wahai Muhammad umumna seluruh mukminin mukminat ya isal ladina kafaru putus asa jelema-jelema nu kalafir kafirin yang musyrikin teh putus asa min dinikum tidak ngabalikeun agama maraneh kabeh nu tadina kafir kuari Islam hayang supaya kafir deui hayang supaya malalur deui berusaha sekeras tenaga Abu Jahal berikut rekan-rekanna ingin mengembalikan manusia nu masuk Islam supaya atuh agama jahiliyah deui supaya asuh agama Yahudi deui supaya asuh agama Nasrani deui nyana putus asa lantaran kebersamaan kasolidan mukminin mukminat luar biasa sehingga putus asa kafirin yang musyrikin teh Yahudi kucar kacir di Madinah tetap lompat nu ka Mesir lompat nu ka Eropa lompat nu ka Amerika ieu Yahudi Madinah nu baheula putus asa di Mekah putus asa jelema kafirin kabeh harapan untuk mengembalikan mukminin supaya jadi kafirin deui dijelaskan di Al-Quran al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum putus asa untuk mengembalikan karena kegedean mukminin kebesaran mukminin Masya Allah padahal harapan namanya pada tahun kidali lamar ra'au bin kuati begitu melihat kekuatan anak keinginan ingin mengembalikan mukminin supaya kafirin deui sudah lenyap di hatinya dengan cara apapun lantaran dengan perekonomian tertandingi oleh kafir, oleh musyrik, oleh mukminin. Perekonomian luar biasa. Abu Bakar Siddiq
Sayyidina Umar dan lain-lain sebagainya di samping muterkeun perekonomian anu hebat, loyalitas anu tinggi terhadap orang-orang miskin, orang-orang fakir. Di orang kore lamun loyalitas orang kaya tinggi, masya Allah, untuk mengangkat derajat kasihenan gitu ngaranna fakir jeung miskin, mengentaskan kemiskinan teu kudu hesek sebenarnya. Cuman iyalah urang teh hayang hate kadinya hesek henteu terpimpin sebab di dagarana. Urang dek nyieun kahadean teh di luhur geja korupsi malu triliunan. Di luhur teh korupsi malu miliaran, mun eta pake miskin meureun pohara jasa. Tapi geninganan dari berbagai sektor. Eta duit bisa kumaha di zaman Soeharto orang ngadenge dibawa ku Lim Sileung, dibawa ku Sopan Wana Dijeng sajabana datang ka kuarican anggeus ieu koruptor korupsi nu aya di urang makin menjadi-jadi diciraha timbul urang atuh aing be masyaallah ieu di negara kumaha nu sugihna ajeuna neuleuh pemandangan itu jadi kehalangan aya di ala kadar geus puasa geus lebaran lumayan tadi sakitu geus alhamdulillah rabbil alamin padahal dipersentasekeun di urang dina 250 juta masyarakat urang kemudian tahapan terasat sabaraha persen menengah sabaraha kemudian kahandapna sabaraha mulai saeutik jelema lain seetik jelma pohara luar biasa mun zakat dan diatur sakumaha aturan Islam asana kabeleteran komo lamun pemerintah sangat peduli mah dana sosial dan lain sebagainya rapi maka kekuatan Islam di surut ekonomi di surut politik luar biasa. Urang kita pertama yang berubah bangsa Indonesia ketika Golkar, PDI, jeung P3 dianggap P3 ieu bakal ngangkat derajat Islam. Waktu jelema wani dipaehan kan demi P3. Orek di luar nama atuh sawaun teh orang. Uli teh kurang ieu mah ya pada bae deh. Mengkonon juga. Orang mau kaget ngomong pohara. Pada baik je, itu tetap jena doang bang. Itu kalau mana je, pada baik je, masya Allah, itu pohara mau kita. Ya disebut jawab kayak kembung tapi ayam koyak kan tu. Ya kering, masya Allah. Nah, ya kesolidan. Urang hayang berbangsa Indonesia. Ya datang PKB, dipimpin oleh Gus Dur. Dianggap akan membawa bangsa dan negara. Ia baca kiai solid pondok pesantren dengan cara Gus Dur sendiri. Naiklah Gus Dur jadi presiden. Kakarak dek rubah-rubah setik. Bari loba nu bingung isi kiamat Gus Dur. Bingung, lain ngomong, lain tindakan, lain ngomong. Isuk ngomong kiri, sore ngomong gitu, pelentak-pelentur. Dianggapnya tidak bermeneh. Birokrasi mandul. Ahli birokrasi. Tapi itu jelas perubahan anak ayah. Cek Gus Dur jangan ikutin omongan saya dan jangan ikutin gaya saya. Yang penting perubahan anak. Santri bagus paham, kiai bagus paham. Ngomong ngaji bilagah mah. Ya itu bawa omongan konstitu iya bisa penonton. Penting perubahan. Dah perubahan. Guru perangkat luar biasa. Gaji dan lain sebagainya. Terus mulai lantaran loba bakal tersisikan dianggap bakal ngangkat bangsa Indonesia terutama Islam ternyata kandas di jalan ganti ku Megawati mandul deh ganti deh ku SBW betong nama wallahu alam jauh orang mati ngarasakeun ku kumaha meureun ngarasakeun teh di birokrasi bae meureun gaji teh naik kieu teh kitu teh rakyat biasa mah dagang toge ja toge bae dagang oncom bae nu jelas seperti karasa ku rakyat biasa mah hanya kalangan biasa-biasa teu kiraha datang deui partai naon deui atuh nu kurang geus didukung ieu partai naon deui yang mengangkat derajat bangsa dan negara terutama agama ternyata
sampai saat ini orang can buka pilihan. Manya orang kudu ka Golkar deui mah. Ya kiai ge tinggal rumus bagala teh ka Golkar teh. Wari ge runtuk aya nu ngaji di dieu. Insyaallah P3 jaya pada pae ge. Tadai atuh geus kitu anu anyar kuari segala PKS segala cangkat deuleu. Jadi orang teh kuari keur meraba-raba, orang teh bagian daripada bangsa Indonesia anu menginginkan perubahan, adanya luar negeri mah kok istimewa amat. Ai di urang kok kieu-kieu bae, otomatis orang terbawa ku eta ku suasana eta. Pilihan aing mana ieu? Datang ka kuari kana ya. Ketungguan kayak aya partai alis Iqbalia. Ngan jurusan marhaba. Benari monggo. Aduh, mau naik jadi presiden guys. Ada televisi marhaba. RCTI keur marhaba. RCTI keur baca sholawat. Wah, ieu kabeh kitu. Jelema kabeh bingung. Terame TV budak. Marhaba malulu. Ya Allah, ya Rabbi. Atuh lamun kiai jadi presiden bingung, ya pula bae lamun jadi presiden satu sisi hayang, satu sisi bingung. Mah bingung nah, kapan lalaki jeung awewe teh kapan eta teh aurat. Berarti wajib jilbab, otomatis kan wajib. Tidak terkecuali Kristen, Katolik, pokoknya kabeh, pokoknya wajib jilbab. Ini negara Indonesia mayoritas Islam, wajib jilbab, titik. Itu ada ya, usul-usul jadakan itu usul. Nah, di samping itu haram ayana lukisan kan haram. Kanjeng Nabi ngaharamkeun ka jelema nu ngalukis sebab lukisan hewan maksudna taswirul hayawan haram. Menggambar hewan haram. Engke di akhirat hewan-hewan eta urang dikanarakakeun nu ngagambarna hewan eta dibere nafas ku Gusti Allah. Nu ku urang digambar teh ayam, kuda. Naon we? Eta teh dibere nafas, kangge dibere nafas, jatuhkeun ka neraka titah nyiksa nu ngagambarna. Masya Allah, dekuman. Masya Allah. Maka, mengkulah jadi presiden tidak boleh ada yang menggambar hewan-hewan. Artinya sekolah jurusan lukis, ampun demo kayu tanah kain, demo dong, kebalik di nomor ribuan, pelukis. Tenang, saya akan menghadapi. Nah, Anda apa? Ini bagaimana kami sekolah dari SD sampai sekarang ini karir kami. Disinilah kami makan. Oh ya tenang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicarawan kuain. Eta innallaha adkhala jahannama al-musawwirina. Sesungguhnya Allah akan memasukkan ke neraka jahanam pada orang-orang yang menggambar. Terdengar oleh kamu? Oh, itu ucapan siapa? Ucapan Kanjeng Nabi ya. Oh iya dah, udah selamat. Ada jelas presiden kan itu jelas sebenarnya mah. Semakin bola Nabi. Aduh, loba larangan namanya jadi presiden mah. Malam Jumat instruksi baca sholawat. Gerak. Kenapa yang ujian anda? Nu bingung di Medan. Medan apa Kristen malu banyak baca sholawat. Bentar yang di negara orang tapi sebenarnya sebab mayoritas Islam hargai atau mayoritas saibul wilayah. Masya Allah, siangan ku kekuatan Islam, rempanan ku kesolidan gerakan Islam. Betak ulah sian-sian, muludan, bodekan minimal Kristen nelekan buat dari muludannya. Kita nelekan punya anak waduh berkat nak kesok pada gunung orang eta. Orang eta Islam peduli kene daripada pas Muhammadiyah teka dalam muludan teka dalam rajaban gerakan anak-anak tuh. Urang mah tuh demon teh tadi tuh kan. Berorganisasi teh atuh muludan marhaba. Ada orang jeneng kieu mah yang berkat ya kitu deh. Ini jelas lah eta gerakan. Nah, mantap. Al-yawma dinafai ya isan ladina kafar putus asa.
gerakan-gerakan Kanjeng Nabi beserta para sahabat, sehingga nyana kahayangna ingin mengembalikan supaya murtad kembali, supaya musyrik kembali, kandas numantan cek Allah fala taksawhum ulah rek tarieun mane kafirin wasawun sieun maka kaula bae cek Allah wala sieun kafirin teu nanaonan kafirin lamun dilawan ku maneh sebab pada dasarna kafirin mah mung pae nya mah hirup dengan sakadar di dunia jannatul kafirin. Dunia itu merupakan surga numantaknya nama embung pae ai urang mah umat muslimina tersepenjasa pae eta asal aya di jalan Allah Subhanahu wa taala perang pae surga menang luhur agama ya perhitungan dengan seukur dua menang luhur agama al-islamu ya'lu wa la yu'lani aya dina jalan Allah surga teu ka mana deui ya tujuan urang ngan surga doang. Nah, itu kafirin ulah sieun, maka dadur sieun. Di Irak dengan berbagai cara sieun. Komo di Irak, nu unikna kuari di negara-negara kafir loba anu bunuh diri model. Setelah diteliti di Amerika, di Inggris, di Prancis loba anu bunuh diri bom camur. Setelah diteliti asli penduduk Inggris. Setelah diteliti asli penduduk Belanda. Setelah diteliti asli penduduk Prancis. Nah, begitu diteliti. Nah, orang yang nangis arah Islam. Jadi berarti di Inggris gus loba jasa nu asup Islam, di Belanda gus loba jasa nu asup Islam. Nah, ini teh akibat gerakan-gerakan Islam nu padahal solid, batur tertarik. Di Amerika mah nu asup Islam teh macam-macam. Aya nu tertarik, baca buku, filsafat. Aya anu ningali ketenangan orang-orang muslim kadeleuna tenang bae nyana kunjungan ke Mesir, kunjungan ke Saudi Arabia, negara-negara Islam kadeleuna tararenang. Nah ieu bangsa ketika teh masuk Islam. Aya anu memang neuleuh Islam teh pergerakanna pantang mundur, diserang kumaha bae ge. Berarti boga keyakinan asup Islam. Aya anu geus capek nuturkeun mode. Nuturkeun mode teh capek, mode kieu tuturkeun, kieu mobil kieu bawa geus capek baca kana ieu naon deui nu paling kudu dilaksanakeun jang geus capek ieu kemodernan. Dah capek asup Islam. Di Amerika geus model-model mode gaun teh gaun geus kieu capek sakana ieu nuturkeun panos berbagai macam baju segala rupa geus capek geus sakana teh geus mode kuari mah kemana kalau sataranya. Itu di Amerika mah begitu, begitu ditanya ke rekan-rekan, nah ini kenapa telanjang mencepat ada orang mah? Kenapa ini taranjang? Sudah mode saya sekarang telanjang saja, sebab sudah berbagai mode dilaksanakan, tinggal taranjang menginginkan pantolong ya tapi. Saya tahu orang Amerika mah begitu, dan mereka kalau masuk Islam karena jenuh waris. Allah maha kawasa, dan ngaturkan Islam dengan mudah. Di Amerika loba nu asup Islam, di Inggris loba nu asup Islam, di Belanda loba nu asup Islam, kunaon atuh di Tangerang loba nu asup Kristen. Nauzubillah. Ya kawasa Allah mah Gusti, Allah pedih luar biasa. Kamari laporan indung bapana orang kota Tangerang anak kula gara-gara gitu sekolah di Jawa balik waris jadi Kristen. Kiai nauzubillah min zalik wa min dzalik. Belah di Tangerang dari kota kene tungtung tadi bebeja deui indung babana anak kula bobogohan jeung seorang wanita Kristen cek pendenena kami siap ditikah tanpa pakai uang sepeser pun asal kamu masuk Kristen daek dekadinya nauzubillah min zalik. Di perumahan Pondok Indah aya seseorang wanita gelis luar biasa bapakna pilot. Kemudian dipakai kahayang ku Kristen dibelilah lantaran nyana cinta dengan kemewahan, maka cak nyana ini mah akan saya beli nikahnya nanti di gereja, yang penting masuk Islam akan saya beri, saya bangun ibu bapak dan berikut anaknya. Pokoknya mah bisa kalau masuk Kristen. Masya Allah. Pengen di luar negeri loba nu asup Islam, justru di dalam negeri loba nu asup Kristen. Nauzubillah min tapi loba di lu asup Islam gitulah hidayah mah menang Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man
biasa nu mantak eta mah urusan Allah mantak ieu sing hade hidayah nu geus nempel nyorot ka kalbu urang ka hate urang pertahankeun jadidu imanakum bila ilaha illallah perbaharui iman urang dengan loba membaca la ilaha illallah fala takhshawhum ulah rabtararian daktararian maneka kafirin wasawun sian maka kaulah cak Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum dinafwaya kaulah geus nyampurnakeun pikeun aranjeun kabeh ka agama marana kabehna hukum-hukum na kaparduan-kaparduanan setelah ieu mah moal aya deui nu diturunkeun hukum sebab selesai berarti mantak sidina Abu Bakar madinya cerik kado luar biasa bahkan sidina Umar ge cerik sidina kabeh kararage kunaon make cerik sahabat tu sejen mah biasa-biasa tapi sidina Abu Bakar mah cerik ditanya teu kuat sidina Umar sami kan di bawah sidina Abu Bakar begitu ditaros kunaon Abu Bakar make cerik ieu teh berarti dia selesai tugas Kangjeng lamun geus selesai berarti moal lila deui pundut ku Gusti eta urang mah tah aya akmaltu lakum teh pasti geus selesai anda geus selesai atuh moal diengkekeun deui pasti dicanda ku Gusti urang jeung saha Sayyidina Abu Bakar ku cinta-cintana ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditapal berarti luar biasa ye batinna Abu Bakar Siddiq jeung Sidina Umar tajem anu luar biasa iyalah turun ayat ieu cerik lain cerik nanaon berarti Kangjeng terek lisan bener bae bukti wa atmamtu alaikum nikmati jeung kaula geus nyampurnakeun ka aranjeun kabeh nikmat kaula dengan penyempurnaan agama selesai sehingga kafirin gimbur bahkan siksa kaum biduhur kata geus diberi nikmat ku kaula sempurna dengan asup ke Mekah dengan aman lu tadi nama ya perjanjian Hudaybiyah tapi kuari mah aman dina haji wadah mah waraditu lakumul Islam Madinah geus kaula ngaridoan mane milipikeun anjeun kabeh kana agama Islam ialah pilihan Allah urang ulah ragu-ragu deui sok aya jelema kuari anak urang anu ragu-ragu nanyakeun ka urang kiai eta si jakeurikeun ngomong-ngomongna jasa akhirat segala kitab Samawi, segala Nabi Isa, urang ge sarua, itu sebenarnya bener apa ente ragu-ragu murtad aja lo mah. Tidak ada percaya anak orang kos itu berarti teu yakin karena kebenaran agama Islam, mantap teu ngaji kos itu, aya bae keraguan, ulah ragu-ragu deui selain daripada agama Islam, salah, lo bener mah agama Islam, inna dina indallahil Islam nah ialah warabitu lakumul Islam dina yang Allah kolam milih agama nu pakai kalido jeung dipilih kaula adalah agama Islam titik ulah pakai jeung ragu-ragu segala iyalah loba perkembangan di luar nu datang ka kaula ge lain hiji lain dua teu jauh mun ditanya kali ge urang Gembor urang kitu Cikupa termasuk urang Pasar Kemis anu sering mengamati televisi meureunana sering ngobrol jeung Kristen eta nanya kitu ja eta non saknyana teh kok bener bae saknyana teh eta teh sebenarnya bener apa henteu sih kiai adi ieu tidak agama urang sebenarnya beneran mana ragu eta murtad kok kitu Masya Allah ieu anak incu urang kahareuti kumaha nu mantap awas ajak ngaji adikeun ka ustad-ustad supaya nyahoeun ngaji tauhid nu bener supaya di jero hatena pinuh ku keyakinan adapun urusan maksiat mah artinya urusannya yang penting akidahna yakin agama nu bener adalah agama Islam tak kenakeun kos kitu tak ulah aya mimpar-mimpar bener agama di luar Islam ulah warabitu lakumul Islam di famanil fi makhmasatin nu kamari geus dicaritakeun hewan-hewan anu diharamkeun ku Gusti Allah kemudian kuari mah aya dina kadaruratan lempang ka Bandung lempang ka Surabaya lempang ka Lampung atawa cicing bae di imah geus di mana bae heulanan atawa di luhur gunung eueuh sahareun sama sakali
sedangkan lamun sedahar ieu teu kuat aya ge bangke sedangkan nu kamari bangke teh hurrimat alaikumul maitatu haram bangke teh kapan deui dahareun iwati bangke doang tak kumaha tah ieu lah paman yatur fi makhmasatin sajelma nu butuh dina waktu lapar butuh lillah bisayin mahurima alaih aya ge ngan bangke doang atawa bangke mah ngan aya ge binatang babi doang atawa binatang teh lain babi anjing doang atawa aya orai doang atawa aya hewan-hewan pijebrus jadi bangke dan lain sebagainya nu kamari dicaritakeun aya ge eta salian eta sedangkan kurang butuh faman yasra fi makhmasatin ghairu mutajannis nyanana henteu nyaleng henteu condong kana dosa kana maksiat berarti motifna lain maksiat nah ieu fa innallaha ghafurur rahim ngadahar bangke na halal mubah itu mubah ngadahar babina mubah ngadahar daging anjingna mubah jadi ku Allah teh dihampura lantaran Allah mah Ghafurur Rahim tina ayat ieu dicokot ulama ternyata ieu ayat teh dikasihkeun kana kelompok ruh lantaran ditinggali tina ucapan Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi inni uhibbu an tutarukhsati kama uhibbu an ta'azimati kaula resep pisan rusuk kaula dilaksanakeun sakumaha resepna kaula ka umat kula ngalaksanakeun azimah kula nu mantat dibagi ku ulama teh hukum teh aya hukum azimah aya hukum rukhsah hukum azimah teh ma'asuri'a minal akamil amati ibtidaan sesuatu pagawean hukum-hukum anu umum anu disarakeunana teh ieu adalah ibtidaan bahasa ma min syar'il umum kemudian bahasana kadituna aya bahasa suri'a dimabdikeun kana mabdi bajul panjang urang ngaji usul fikih mah aya minal akamil kuliati hukum secara kuliah aya ibtidaan geus urang panjang mau dibongkar hiji-hiji mata mah kudu mawa tamak deui ka pondok kudu mawa beak deui ka pondok ngobong ngaranna mondok ngaranna ninggalkeun anak pamajikan jeung incu mondok sakanya mondok takon kitu hese tah ngaji tah jadi kumaha hukum anu bangsa kuli seperti salat eta mah ka tiap-tiap hulu wajibna ibtidaan kecuali muradu bil ibtida panjang kayak kadituna pokona mah nu ngaran salat tidak terkecuali eta mah dipardukeun azimah ngaranna teh bahasa usul fikih mah ngaran puasa pakabehan tah mah azimah ngaranna ngaran zakat azimah bagi geus nyesot ngaran haji azimah ka eta nu kitu ngaranna hukum-hukum azimah teu bisa ditawar deui salila mampu wajib ngalaksanakeun azimah sama ngaranna aya deui di jero hukum teh aya rukhsah teh suatu hukum anu dilaksanakeun teh li uzrin syafatin istitnain kulil akam sarua bae deui cuman kadituna mal iktisor bari dihususkeun hungkul manehanana mah dihususkeun alal hajati fihi kana butuh ngaranna nu kitu adalah rukhsah. Geus urang lamun ngaji jamul jalme atau usul fikih engke dibagi aya hukum azimah aya hukum rukhsah. Hukum azimah eta mah dipardukeunana dikukuhkeunana ibtidaan ari hukum rukhsah mah ieu adalah ma'al ikhtisar alal hajati fihi di tengah-tengah ayat kabutuh ngaranna rukhsah. Contoh urang keur carita rukhsah ieu mah siapa penting diwajibkan sholat Gusti Allah kelima ngejelas aya zuhur aya asar aya maghrib aya isya aya subuh kuari berangkat ke Bandung atau ke Surabaya
sedangkan di perjalanan eta aya kamasakatan uzur syar'i ngaranna numancak li uzrin sakin uzur anu pohara luar biasa sebab si Kangjeng Nabi as-safar qit'atun minal azab hari lelempangan eta adalah bagian daripada siksa yamna'u naumahu wa syarabahu wa uqlahu di perjalanan mah kadang-kadang orang terjaga sare, terjaga dahar, terjaga minum, aya duitna, jang melina, aya barangna, duitna, kadang-kadang gitu kan, aya duitna, aya barangna, tanggung di perjalanan mah kadang-kadang aya, barangna, duitna, atau kita mau gitu mah, karena perjalanan, nah berarti bagian daripada siksa. Allah tidak menghendaki untuk tersiksa umatnya, tapi tetap baik, iya azibah kudu dilaksanakan, maka turun hukum teh tina azimah karena mubah rukhsah ngaranna hijikeun bae atuh Gusti Allah ku ari mah zuhur jeung asar di hiji waktu bisa asar ditarik ka zuhur bisa zuhur ditarik ka waktu asar oge diperkecil salatna nu 4 rakaat teh jadi 2 zuhur jadi 2 asar jadi 2 dihijikeun di waktu zuhur ngaranna jama takdim atawa nyakosernya jama takdim nyakoser atawa di waktu asar kitu kene maghrib dihijikeun jeung isya biasa pun isya 4 rakaat jadi 2 tapi maghrib mah teu bisa dibagi 2 ke hiji setengah deui bisa koser rubahnya saya kan begitu ngaranna rukhsah tuh jadi mirahan orang teh cak Allah dibere ku aing sia kamurahan mata cak Kangjeng Nabi ini uhibbu kaula resep pisan antu tarukhsati dilaksanakeun rukhsah kaula mata diperbincangkeun dina jamul jawab atau dina usul fikih Imam Syafi'i umurang keur lelempangan bagusan keneh jama atau bagusan keneh salat biasa tamam di waktu zuhur salat zuhur di waktu asar salat asar ejeun urang di jama bae waktu zuhur jama takdim atau jama takdim bagusan mana diperbincangkeun ku ulama cek ulama bagusan keneh ngalaksanakeun rukhsah jama lantaran eta adalah titahan ti Gusti Rasul bagusan keneh tamam sebab lu mantak tamam, bagusan tamam sholat di waktu zuhur, waktu asar, jadi itu tergosongkan sholat di waktu sholat kan lamun sholat jamaah mah asar ditarik ke zuhur di waktu asar kan ulah sholat tak kosong berarti tak tinggal ulang baik dulunya ini mah mending ulah sholat baik itu ulah wajar ragu jasa insyaallah maka kesimpulan anak tetap baik bagusan keneh di jama nu mutamad mah sekali-sekali urang dalam rangka perjalanan utama keneh di jama lantaran ieu teu salilahna urang make kana rukhsah nu diinstruksikeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta keur carita rukhsah nu ka kitu nah kuari barang dahar di imah bae geus sami bae urang teh deui dahareun eueuh beas eueuh duit eueuh halau eueuh sakumaha ka tetangga jauh usaha geus ka tetangga sarua bae horenganan zaman lapar mah ingat kata seorang waliullah teh begitu teh bae ku Gusti dibere lapar masyarakat di sekitar manehanana beusing jalung keur ieu mutuna pada mararawat begitu nyana mararawat kabeh masyarakat ku kalaparan nyana asup ka imah barang asup ka imah di jero imah teh aya kacang 2 naon kadang-kadang 2 karung begitu 2 karungnya nah bingung di luar mah kalaparan di mah aing mah aya 2 karung bingung nya kos kitu aing jadi jelema pelit amat batur bakal kalaparan di mah aing mah aya 2 karung panjang dongengna ka ditu na bebe jaga pemajikanana neng ulah di luar jelema kalaparan tuh para raek sedengkeun di urang mah aya 2 karung jaga pemajikanana aing dibikeunang ka urang bae eta boga pemajikan teu beres apa gitu dah atau mau dibikin ke batur, berarti ke orang beres, kurang baik. Itu orang mah babarengan baik, tuh hirup gabehan baik kamu hayang pemajikan. Ulah, tuh sakwali aing hayang sirekai pemajikan. Ulah, iya salah neangan pemajikan, apa neangan pemajikan wanyer gitu, anu barahan. Sedangkan di mawuran kali itu baca baiknya bener deh. Ngaku deh. Insyaallah itu jasa anu neangan ge cek urang teneng di batur baca para rae di urang aya urang sidekahkeun yuk urang teh hidup semati beuh ka eta nu diarep-arep kukulah ka eta urang ngeunahkeun dan kitu mah
Juga lain gitu. Ini udah kabeh mesti cara pae urang bae. Ambon jalan halabatan galedek pertama. Joget. Konten bulan saya dengan pemajikan. Bener gajeng galak tapi parahan. Bener. Daripada rumah tapi pelit. Galak orang tua kesabala rumah tapi parahan mantap jasa. Mantap cakap ulama lamun uga pemajikan galak disugiheun ya. Cantrina datang ke dia, saya juga pemajikan, dia pulang ke arah tilu, kumaha pemajikan dia, kiai mulai dan pengusul lagi kiai, kuna nang galak biasa, terus kan, sampai sugi ya tak, gimana ya, sampai sugi ya tak begitu ya, tilu dia bukan pemajikan galak ya, bener pak, 10 tahun ke dia bawa mobil, masih baru bawa mobil gara-gara pemajikan galak, kalau anda cicing baik, parekan baik, kudu cakap baik. Itu pula jadi dagang. Gara-gara pemajikan galak kan? Kajian tuh. Apa lagi? Kata mamang kita, pemajikan galak saya sampai sugi. Dia ngiji deh. Pemajikan saya kemana? Galak ya. Terus. Barang datang 10 tahun berarti susah baik. Nah susahnya galak. Nanti termasuk. Nah iya tuh. Naon ayah ke bangke atau babi. Nah menang di dahar ala kadar yang nutupan Roma. Atau orang berangkat kemana? Surabaya. Daharin zaman hece duit ayah ke babi atau ayah ke orai. Pencit dahar ukuran bisa lempang jam sholat. Keinginannya pemanitu makhmasatin ayat itu ayat utamana. Ayat itu pemanitu rawairabawi wala'adin. Iya mak. Pemanitu fi makhmasatin maka sahajal manubuhu tudina waktu kerlapar butuh karena ngadahar diharamkan kubus ya Allah. Atuh munteng ngadahar bakal maut cik syariat maka ngadaharlah anjana gara mutajanitil ism nangan aya bahasa gara mutajanitil ism artina itu condong kana dosa mantak aya deui bahasa ditambahan ar-rukhsatu atawa awar-rukhs la tunatu bil ma'asi rukhsah itu bisa dicumantelkeun kana maksiat bisa. Jadi berarti lamun maksiat teh menang. Jahit, dia dekat Surabaya. Betnaon, dekat begal. Tengah jalan geus naon buru-buru begaleuh punya lagi beak kabeh geus tinggal ngap we aya ge orai. Pencit bidahar duraka lantaran niat mah nyana begal. Atau di dia dekat Bandung, dekat saya ke Bandung, dek nonton Persib. Final di Bandung Persib berangkat di Cianjur kalaparan kabehan di Cianjur kabeh kalaparan nyana ge kalaparan buah kabeh udah harus aya ge bangke kotok misalnya atau aya ge kotok digebrusang kete yang ngaranna aya bedar goreng dahar ngadahar doraka tujuannya nana ge doraka teu meunang rusuh bisa cuma selkan mazhab ar-rumat la tunatu bil ma'asi. Ya dia ada kalah aja, di Bandung, di nonton Persib, ai salat di jama di Cianjur, tolong mudah. Temenan, salat kan udah salat biasa teh temenan di jama, temenan di kotor lantaran motif daripada pemberangkatan anak ia adalah maksiat war-rumat la tunatu bil ma'asi. Rusuh cuma selkan permaksiatan bisa dibarangkan jeung maksiat sebab eta pengurangan daripada azimah lain berarti jadi halal cuman yang nyana jadi mubah doang. Nah terganggu karena hukum aslina tetapi untuk nyana kita istisor ala qadril hajat fihi jadi ukuran butuhnya lah jadi mubah bangke nusa tadi haram lantaran darurat jadi mubah bari ente ngaganggu karena hukum asli keharamanana babi nusa tadi haram yang nyana lantaran darurat ente nana mantak deuk ngahalalkeun ngaharamkeun ngarokok ku hukum darurat teh heula. Rokok mah ngangkat makruh
makruh kata dideuleuh di ditu teh hukum teh aya sabarangan sakudu aya 5. Oh jeung ka ditu teh panjang we ke caritana. Tah jadilah rokok teh makruh diharamkeun. Elak naon sia? Alas al-hukum ya turu ma ilati wujudan ada. Elak darurat. Darurat teh darurat syar'i apa darurat negeri? Apa darurat untuk kebagiannya nana? Hah? Nah di dalam surat darurat mantap keseserian kiai di lembur nuti loka kota barang ada ngemui ngaharamkeun ngarokok muringkak buluna mui aing jadi kieu nya iraha masantreuna teh budak mondokna di mana mun sakola di mana bukan bisa jadi haram sing hade hukum mah lain nu urang lain nu mui lain nu pemerintah lain nu kiai lain nu jawara hukum mah kitabullah kitab Allah sing hade lamun yana geus berani ngaharamkeun ke ditanya di Rabbul Jalil ku Gusti Allah saya haramkeun naon elatna da kumaha sing hade hukum mah haram makruh mubah surat nah ketika aya perubahan padahal ieu darurat dideuleuh syaratna darurat tidak asbab wan mazahir aya sabaraha syarat darurat miskina atawa insan selidik punya selidik horenganan seluruh boga pabrik rokok sok mere sumbangan ka NU Muhammadiyah jeung pemerintah mah leutik mere sumbanganana ku azana sakitu nya nyeri hate geus diharamkeun supaya belok merena ka MUI atawa ka pemerintah ulah sok mere ka NU tangkorak sia masalah kos kitu jadi digede-gedekeun ka kiai-kiai jadi hareudang nah ieu masalahna eta kos kitu tah cak aing kos kitu nah iyalah pamadidur fi mafasati salah satu ayat ini adalah ayat yang gitu panyokotan lain rusuh gitu daun kira asli nah kemudian gitu naon ngaranna nyimpang tina aturan iyalah mustanadna panyokotan aslina salah satu ayat sama yufur fi mahmasatin ghairu mustajanibun fa innallaha ghafurur rahim. Kesimpulanana di mana ya jelema darurat dalam perjalanan misalnya udahareun atawa di imah oge udahareun atawa di luhur gunung darurat anu luar biasa teh nyamun dikira-kirakeun bakal henteu ngadahar eta nu diharamkeun teh bakal maot syariat ngamenangkeun ngadahar nu tadi diharamkeun asal motifna ulah maksiat bener-bener jang ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala andai kata didahar fa innallaha ghafurur rahim dan jana Gusti Allah Maha Hampura ka jelema anu ngadaharna anu diharamkeun tadi rahimun jeung Maha Asih Gusti Allah teh ibahati lahu dina ngameunangkeunana nu mantak elatna netep di dituna nu mantak aya hukum rukhsah tina azimah turun kana rukhsah ieu adalah panggede-gedena adalah kil ibad atawa naon kitu mencet para urang mah nyaah ka hamba masih kene gerdarurat kitu masih kene diharamkeun kene bae berarti Allah kejam kata kos kitu teh urang teh bisa dituntut Gusti manya haram teh datang ka kitu amat Gusti datang ka abdi cocok ieu Gusti teu ngameunangkeun abdi mah teu ridho Gusti pancak Allah aing darurat paget ngameunangkeun da sia